ngedahar batur boga iman nyen yang menang rajaban geus di mana deui ku kumpul tina rajaban batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kabayar ku muharam ja ayeuna lamun ngarti panitia cicing mata ke santri dengekeun bening kene jadi kiai siap sabab kiai teu wauh jeung moneter sabab moneter sieunun ka kiai buktina naon petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh 3 bulan karak jadi beas mending jadi kiai hayang beas cok kudu 3 bulan 2 jam jadi beas ai kuring dia balik ceramah di panitia sok hayang beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana ya di dieu teu biasa mah nya biasakeun petani hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak setahun karak cau asak mending jadi kiai 2 jam cau asak yes 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau biasana itu biasa mana biasa tuh kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat keberakal petingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga merenang balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik merenang di leg-leg ustad hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir eta budak kade sekali macan naon sia bieu sholawat Pak Haji nu bener sholawat tadi bener sina sia teungeuna berkat seetik di leg-leg ustad maksudna naon nya ustad mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo teu gara-gara tinggal gugusi teh riweuh assalatu khairun minan nannah batu minan naom minan naon gara pangaruh tak lemong tak gitu santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang alati Allahu akbar Allahu Mekah pelajari Aidin wadan kieu Allahu akbar Allahu akbar Cimahi ngeunaan keur ngaliwat Aidin nu kieu Allahu akbar Allahu akbar itu Calengka ada nu kieu Allahu akbar
bubar coba diut wetan pemajikan nama lotot berarti besok keadaan subuh itu salah kina itu kayaknya pengganti ayah ya insyaallah amin sejarah di ustazah neng ya istiqomah mas santren amin saat dicena ngundang musibah loba pemimpin saraka memeh naik nu dipake politik nempo kanu leutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu leutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampung miliaran triliunan benar kan aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabitaeun yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas can kabongkar eta gunung-gunungna nulis di bongkaran mah pongkor tah Bogor, Jampang, Cimas, Gorowong we hanapna gunung teh di cokotan emas sekali menang kamari 60 kilo emas bahkan luncak tina kiloan atuh Mas Barjo keur dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo 60 kilo dah lintuh Mas Barjo beungharna Indonesia teh itu berkah tuh si emas gotong gerak alhamdulillah tapi aneh nu sangsara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin syara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aya jelema nyeletuk kieu Kang Haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na Kang Haji muharaman da tercetusna tahun Islam teh pan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon aya make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh iya kan salah deh ngagung-ngagung syiar agama orang iwati orang umat Islam atuh leres teh naon Kang Haji maksudna naon eta Kang Haji ngabri jeung boros santri ka mana muharaman gebiar hijriah eueuh teh ditu na Kang Haji pan kuring teu enak digitukeun disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh teh ditu na Kang Haji ari ente iraha teh ditu pan ngahulang digitukeun maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu panggih sa sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitu nya ulah kitu tah kitu aing terus sabkan kitu makanya orang dia ulah ini mana gitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul kemana muharaman ujang mual kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujang ke mana tuh abdi mah pada di bumi kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah ya kampung aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akan nu bade muharaman mudah-mudahan sing engkang berkahan Kang amin jang doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuhna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang gerak beda kaos yang itu katanya beda bendera misalnya begeng ustad jeung ustad aya nu kitu deh dia cekek atuh kumaha urang nu jadi umat nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan makanya Islam Indonesia 500 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun dia perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana bener tuh sok
tukang mabok cepari bahasa lamun agama dihina, Islam dihina, tukang mabok ke hudang. Lah bongkar ya belum lah wae. Milu demo mau alingis bongkar aing nu ngabongkar lah. Aing tara ibadah, aing doraka tapi agama aing dihina dari do aing lah. Jihad Allahu Akbar. Bari maboknya ho jihad ke. Entak sieuneun Yahudi dunia. Neangan cara halus, naon carana tafarruq bainal ummah. Eta pelor nu disebarkeun di Indonesia, memecah belahkan antara umat Islam. Sabab lamun geus pecah belah, lamun setengah hiji moal muncul kekuatan. Sabab munculnya kekuatan gara-gara ngahiji. La quwwata illa bil ittihad. Tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Ayo orang saling menghargai perbedaan. Leres. Saat ini ngondang musibah di Indonesia, loba jelema resep nyariun masjid tapi mung ngarisian. Leres tak? Masjid pamewah-mewah, pegede-gede musola pamahal-mahal. Si hese. Tecerakir can boga masjid, mereka rela paparasan di jalan ngagotongan gentong. Bawa kardus, speaker dibawa, lemparkan saja, nyair. Mangatin apaan sa dilempar, hatu nuhun, anu paratos ngalempar, mudah-mudahan selamat di perjalanan, anu teu ngalempar, mudah-mudahan nyara rungsep. Beres masjid dijieun, eta nu mentan jariah di mana di jalan yang masjid, eueuh ka masjid. Resep nyieun tapi mung. Nah ieu baheula urang keur zaman leutik, masjid musola tajuk reot tina bilik. Zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik, neon. Can aya naon cing? Cempor. Lentera tina bilik dindingna oge lantaina lain marmer keramik can aya alupuh awi nu dibelahan. Tapi semangat ibadah Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleuh musola lain udunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh udunan ngaji teh nu heula si edan samping di musola anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipakai arulin deket musola barudak main galah, gatrik, main kastik, main karet, main boy-boyan, main yeye. Bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional main galah bener teh keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo gerak pujian deur kakulah wararudu naik ka musola mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listrikna di mana aki setrum aki da can aya listrik aki mikna lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meni baseuh berbagai macam dejigong kumpul rame memeh maghrib Masya Allah bari sederhana imah rareot tina panggung oge nya bunya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana haneuteun memeh maghrib. Nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola kadeng-kadeng mahal-mahal memeh maghrib lain ngadenge sholat budak lain kaset ngaji disetel eta kumaha bawa